Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'i wa mursalin wa ulai wa salihin wa salihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun la ruhi syabul qari ajilani wa ususun la ruhi sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun la ruhi Abu Yucitu turtus bin Abu Yarmiyati wa ususun la ruhi musannif kitab Qurratul Uyum Syekh Ibnu Yamun nikahi syar'i wa adabihi wa usuli maupun masyarakat wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajengna urang samikeun logatan anu aya logatan anu teu logatan urang logatan sasarengan upami abdi sal dina logatna atawa dina maca ieu jabar jeerna kitab gundul mangga lereskeun wae urang belajar sasarengan sanes bade menggurui kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 5 faidatun ieu nya bagian anu kasabaraha kamari teh. Duka kaopat duka kalimatos aya di playlistnya. Kelah dibuat judulna. Faidatun areta hiji faidah. Alhamdulillahi ari kalima alhamdulillah minal azkari eta tetep ti pirang-pirang zikir allati anu azkar yajibu anu wajib non zikruha nuturna ieu zikir ngazikirna ieu azkar. Marotan kalawan sabalen fil umuri dina saumur hirup. Jadi saumur hirup minimal maca sakali lapad alhamdulillah minimal Allah nepi ka henteu teuing kitu. Urang mah seringnya alhamdulillah wae mah. Wa nazoma jeung parantos nganazomkeun hakana ieu azkar saha ba'dhum sawarehna para ulama. Zikru thamani yanqu bi hukmil fardi maratan fil umri tafhamu ardi. Hailalatun hamdalatun wa basmalah tasbihun wa takbirun kadzaka hauqalah tasliyatun ala nabiyyal huda kadza salamun fusta birrasyadi nabiyal hadi. Zikru samanin ari zikir anu 8 kuletang kudu ngucap anjeun bihukmil pardi kalawan hukum pardu marotan kalawan saumur kalawan sakali pil umur dina saumur hirup. Zikir anu 8 teh minimal dibaca sakali na saumur hirup teh tafhamu ta kudu ngarti anjeun arodi kana persejaan kaula kana dimaksud ku kaula gitu. Hailalatun tegasna kalimah lapad la ilaha illallah. Hamdalatun tur lapad hamdalah nya lapad alhamdulillah wa basmalatun jeung lapad bismillah nya lapad bismillahirrahmanirrahim. Tasbihun tur lapad tasbih nyatana lapad subhanallah wa takbirun jeung lapad takbir nyatana lapad Allahu akbar. Kaza sapertinya kitu lapad takbir hauqalatun ay lapad hauqalah nyata lapad la ilaha haula wala quwata illa billah. Tasliyatun tur maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi al hadi anu nuduhkeun ieu Kangjeng Nabi. Kaza nya kitu dimaca sholawat salamun ari maca salam pujta tah meunang anjeun birrasyadi kana kabeneran. Jadi 8 teh lapad la ilaha illallah, lapad alhamdulillah, lapad bismillahirrahmanirrahim, lapad subhanallah, lapad Allahu akbar, lapad la haula wala quwata illa billah. Tah genep. Tasliyatun maca sholawat 7, salamun maca salam 8. Wa qalu jeung ari dawuhan ki musannif ala dawami kana lapad ala dawami aya bila haddin kala tegasna teu aya batas walan kita jeung teu aya pegatna walani hayatin jeung teu aya tungtungna. Wa qalu jeung aya dawuhan ki musannif summa sholatuhu lapa summa sholatu ila akhirih. Qala ngadawuh sal imam al-Kusyairi Imam Kusyairi rahimah muga-muga ngarahmatu ka Imam Kusyairi insyaallah Gusti Allah taala fi tafsiri dina kitab tafsirna kitab Imam Kusyairi. Qalu ta'ala dawuhan Gusti Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayah. Innallaha sanyanya Gusti Allah wa malaikatahu jeung pirang-pirang malaikatna Allah yusholluna eta maca sholawat ieu kabeh 'alan nabi ka Kanjeng Nabi al-ayah.
Arodah ngarepkeun saha subhanahu Gusti Allah taala nu maha suci Gusti Allah ayakuna kana yen ta bukti. Jadi ku ayana ayat ieu teh ngarepkeun Gusti Allah ayakuna kana yen bukti. Ieu sholawat teh lil ummati eta tepikeun umat ingda rasuliha disandingeun rasulna ieu umat. Yadu khudamatin ari panangan hidemah tegasna ngahidemah pelayanan hidemahna hamba ka rasul teh kumaca sholawat yukapiu anu ngabandingan ieu yukapiu anu ngabandingan ieu Kangjeng Nabi ieu rasul hum kana ieu umat alaiha tina hidemahna mina syafaati tina buktina syafaat biadi ni'matin kalawan pelayanan nikmat. Nah, jadi pelayanan nikmatna Rasul teh leuwih gede hidemahna Rasul ka umat daripada hidemahna umat ka Rasul. Hidemahna umat ka Rasul kumaca sholawat. Lamun hidemahna atau betul hidemahna Rasul ka umat nyata ku mere syafaat gitu, mere pertolongan. Yaumil kiamantar. Pamaro marentahkeun Gusti Allah hum ka ieu umat bisolati kumaca sholawat alaika Kanjeng Nabi sumakapa tuluy ngabandingan Gusti Allah subhanahu bari masuci Gusti Allah anhu ka ieu rasul ala lisanihi kana lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam alisane ka lisan Kanjeng Nabi alaihi tetep ka Kanjeng Nabi sholatu air rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Nabi qauli kudauhan Kanjeng Nabi man shalla alaya maratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara maratan. Mana risaning jamana sholla eta nu maca sholawat ieu Kangjeng ieu si jalma alaya ka kaula sur Kanjeng Nabi maratan kalawan balikan wahidatan anu sakali sholatah mere rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka si jalma biha ku sabab eta maca sholawat anu sakali teh asyara maratan kalawan 10 rahmat. Kalawan 10 sholawat kalawan 10 rahmat wa fi hadza jeung dina ieu hadis isyaratun ari isyarah illa anal abda kana yen sanyanyana hamba la yastagna eta henteu ngalap sugih ieu si hamba ni ziyadati tina tambah-tambah minallah ti Gusti Allah taala fi waqtin dina hiji waktu mina auqati tina buktina pirang-pirang waktu. Iza la rutbata angin teu aya martabat. Izla rutbata karena henteu aya martabat pauqa rutbatir rasuli disaluhureun martabatna rasul. Sallallahu moga-moga mapainan rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu rasul wasallam sareng muga mapain kasalamatan Gusti Allah ka ieu rasul. Wa qad ihtaja jeung teman-teman mika butuh ieu si hamba ila ziyadati sholawati kana tambah-tambahna rahmatna Gusti Allah taala alaihi ka Kanjeng Nabi ila akhirih. Wa fi daliyatil busyairi jeung ditutur dina kitab dailiyah busyairi rahimahumullah rahimah muga-muga ngarahmat hukaya daliyatul busyari sallallahu Gusti Allah sakitula nya ke dilajengkeun deui wallahu a'lam bishawab.